Dongeng kadua penting iya akhirek mematahan kaanya kade ulah wawanianan masing cek cenah nyebut wani oke ulah sok coba-coba misalkan manggil Kunti manggil Poco atau urang teh ngunang jai langkung. Lamun arek ku aki di bejaan kumaha carana ngundang Kunti yeuh. Ngunang Kunti mah enteng sok kadinya ulah sorangan ajak babaturan. Alus make lagu lengser wengi tapi ieu mah beda kahiji siapkeun. Siapkeun lilin tuluy ciuyah sagelas lamun aya kentang siapkeun kentang 2 siki anak hayam anu masih keneh bulu kumuut. Siapkeun oge sesengitan. Anu sengitna kembang malati. Tah lamun geus aya ayeuna cekel eta anak hayam kudu aya di tempat anu batur arareueuh. Ayeuna siapkeun lilin hurungkeun cai uyah cepret-cepret di sekitarna. Anak hayam cekel ku anjeun ulah nepi ka lepas. Ulah nepi ka lepas. Kentangna duruk dina luhureun lilin ya nepi ka seungit. Tuluy babarengan jeung babaturan nyebutkeun kieu. Kunti ka dieu, 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 Kunti ka dieu. Dah bakal datang. Cobaan jang cobaan lamun geus kadenge jeritanana. ulah lumpat bisi nuturkeun atawa didinya bakal maturan eta Kunti salalawasna.